calung Guntur Pananjung. Tah ayeuna mah urang ngobrol-ngobrol sareng ketuana calung ieu. Kang Egi nya. Kang Egi Tongeret. Aduh. Wilujeng bengi Kang Egi wilujeng sumping di SMTP anu eces pisan. Biasana mah Kang Ujang Amor tiluan gitu ya. Sareng Kang Ekon Amor, sareng Kang Nanu Amor. Karesan Kang Nanu nuju aya wagelan. Kang Ekon oge. Ayeuna sih kuringan nyaliranya. Ngan aya regreg oge aya ti paguyuban calung anu ka dieu. Non wakil pimpinan Kang Ujang Karma engke-engkenya. Yeuh, ayeuna nek naros ya ka Kang Egi. Ieu teh pimpinanna saha? Kang Egi. Sing caket tamikna ulah di kolom hungkul. Yo. Ayeuna nyebat mah Kang Egi Tongeret. Oh, Egi Tongeret. Pimpinan Egi Tongeret. Kaleresan. Kek Ari Egi mah benar. Ya ai Tongeret mah pan lagu. Tongeret 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 Tongker. Gitu ah. Leres. Aya Egi Tongeret naon? Janten waktu harita mah geninganan sok disingkat-singkat. Sok disingkat-singkat. Salesema Nabi Abdi teh Entang Syaripudin. Si Entang Ngenahin ya? Ngenahin Entang Syaripudin. Gitu. Kan waktu cerita gedeng disingkat-singkat. Iya. Da eta tuh Egi gitu. Egi, jadi Egi. Egi eta. Nyarebat teh Egi ka abdi teh. Oh nya asa gini ngatuh abdi. Da eta mah singkatan teh ngarobah ngaran asli. Ongkoh deh gitu. Teh nya da disingkat. Upami Tongeret mah hiji waktu abdi kan resep kaul ka panggung. Kaul ka panggung. Kaleresan abdi teh kaul teh ngalagukeun lagu Tongeret. Tongeret. Oh. No. Sore kamari Tongeret. Kaleresan aya salah sawios intansi sebutkeun ngaranna Bapak Njang. Oh, Pak Njang. Alhamdulillah haturan Pak Njang mohon. Anjeunna kumargi pangidan anjeunna mikaresep kana lagu eta Tongeret eta sehingga pas meureunan ku abdi dicanakeun panginten nya duka abdi teh apal persisnya ngan teras geus Egi Tongeret cenah. Gitu. Ya, Kang Aya Egi ngobrol Kang Egi Tongeret ieu Guntur Leres. Pananjung di desa Guntur Mekar, kecamatan Tanjung Kerta. Lamun Mang Ujang ieu mah ieu pamirsa anu para penonton sadayana Leres. anu ti Majalengka, Leres. anu ti Garut, anu ti Bagina. Pokona sadayana we bade ngulem ka mana? Tah, ka mana? Alamatna. Ya insyaallah tiasa. Aya meureun nomor WA. Tiasa ke SMTP. Oh, ka SMTP. Tiasa nepengan Bapak Koordinator di SMTP tantosna Kang Ujang. Insyaallah nya. Iya. Rupina ka PSCS. Nomorna aya di dinya nya nomorna nya aya di handap tah. Ya. Gitu. Oh gitu, nyatur nuhun pisan. Leres. Ieu urang dina ngamumule calung supaya calung tiasa mungklung deui. Leres. Kumargi upami teh ke urang apan? Apan aya nama aya paguyuban calung? Aya paguyuban. Saha ketuana teh? Bapak Juyaman. Pak Karya Sekjena. Wakilna Ujang Karma Asmara. Ujang aya malihat. Aya Ujang GR oge aya. Leres Ujang GR. Rug itu paguyuban calungnya. Datang tos mararanco sadayana oge. Ayeuna ieu. Mohon. Lagu naon? Ieu teh lagu teh kaleresan di sekitaran abdi pangitannya di Palih Lembur. Mohon. Ayeuna teh aya tempat wisata. Tempat wisata. Tempat wisata. Sok promosikeun tempat wisata di Tanjung Kerta. Aya nu namina teh Samalengo gitu. Nya kaleresan abdi panginten miwah reng-rengan nyobian kutrat-kutret gitu. Iya. Bade nyobian dina lagu panginten Samalengo gitu. Mudah-mudahan atuh kasadaya pamirsa. Judul laguna Samalengo. Karya lain pakarya. Aya pakarya. Karya itu mah ai pakarya mah sekjen. Insyaallah. Sekjen ciptaan Kang Egi. Insyaallah Kang Egi. Samalengo. Pamirsa nyakeun dina judul lagu Samalengo ciptaan Kang Egi Tongeret. Mudah-mudahan
tiasa katampi kalayan Sok lajengkeun. kabingahan. Labas paningal daya panghalang lenglang daya aling-aling dimumungkan iung lindu tadangkalan hiliwir angin di lamping mawa warasa diri pengras ku asama tinggal endah pamandangan dimumungkan penting enak ku petingna berang endah ku berangna nya di dieu pisan nya no ieu pisan tempat no jadi juk-jukan para wisata ditata diropea dijaga diriksa sama lengong katelah ngaran tempatna sama lengong tempatna wisata alam gerdu camping aya panisan aya jeung rea deui nulian sama lengong endah pamandangan sama lengong genah mereunah tempat alah sama lengong Kang Dadan Kang Dadan aturan sama lengong labas paningal daya panghalang lenglang daya aling-aling dimumungkan lindu tatangkalan hiliwir angin di lamping mawa warasa ting-ting
laras ku asa ninggal kita pamandangan di penting indah ku petina berang endah ku berangna nya di dia pisan nya no ieu pisan tempat no jadi junjungan para wisata ditata diropea dijaga diriksa sabalengo katelah ngaran tempatna sabalengo tempatna wisata alam gedung camping ayah bani isan ayah jeung rea deui nuliana samalengo endah pamandanganna samalengo genah merenang tempatna ilus Allah aduh alhamdulillah neme kasangakeun dina lagu Samalengo Aduh, kumaha leus eta ngadenge lagu Salamengo, tapi kalalenyapaan atuh abdi mah. eta teh Aduh, saya pisan. anu bener yo Lain kayak gitu sangka sae sorana euy. Aduh. anu bener Ade. aduh lain maneh apal wae Urang apa ikan mah halus. lain apal urang mangkaning pas dina poe ieu teh uing keur hayang aya nu muji euy Oh. Dalam mun teu dipuji kuing mah moal aya. maneh mata ge maneh apal wae Nah, gitu. eta teh lagu Samalengo ngeunaheun Aduh, munahan pisan eta mah atuh. Sigana- Suarana halus. wah nu bener ya Rumpak kana pas. rumpaka Pas. ngeunaan Jeung anu pas pisan mah ngeunaan eta teh aya di daerah urang. heeh aya di daerah Aya di lembur urang. tah Piaraeun urang. heeh Jeung eta teh urusan urang. tah Lamun teu kurang ditaekeun ku saha deui. heeh Oh. Wah. Ari pun dulur mah kumaha urang. oh nyaho manehna Lamun cek urang alus, alus. oh Komo ka Pak Haji Kajam tadi pesen jame sana kawing. jame Jame ngora. aduh Euy eta Pak Haji dewe sekolah teh kitu we atuh. aduh eta jame ora Bukan teh malam Jumaah sabejar teh. ayeuna teh Kang Ilus ayeuna teh bertepatan sareng Satu Muharram. Alhamdulillah. urang teh panginten heeh ngawilujeng tangtos ngawilujengkeun ka sadaya Mama tuh mah memperingati kayak gini tadi lemur-lemurun nya kita memperingati satu Muharram gitu tahun hiji Heeh. Islam tah gitu alhamdulillah alhamdulillah Oh bener. tah gitu jadi oge urang teh teu hilap tangtosna ngahaturkeun nuhun kadunungan urang Nah, Kang Bayu Kakang Bayu Kang Bayu nuhun Kang Bayu anu teh ngarojong tah ka anu urangnya. parantos ngarojong gitu Nya demi alhamdulillah kalancaran urang tiasa Leres. adak di dieu teh pan. tah gitu Aya cukang lantaran teh. oh aya gitu tah Nyasa loba. oh Pokokna mah ti SMTV. kru SMTV Tak Kakang Haji Ipok pampang nama murun. oh eta Bro. Oh tak.
kumaha? Lain ye. Kumaha leus? Ari Kang Ipuk mah di TV teh kasep. Heeh. Da enak ge kasep atuh. Aslina? Heeh. Heuh, maneh. Da uing mah nempo di nu kamar teh sok daerah tuh. Heeh. Pajat teh sana kasep gunung uing mah. Heeh. Eti kajuan jika kasep uing mah. Eti kadeukeut mah ada kasep. Da memang kasep alhamdulillah. Alhamdulillah. Urang teh diberi anugerah teh. Ya heueuh. Ta eta Da eta mah pun dulu mah pajat uing goreng cenah uing. Tukang Haji Carma, oh eta uing mah sana goreng patut cenah patut gitu. tuh. Uing mah seuri we. Sabab Da goreng patut uing mah. rupa kuring cek batur mah Tah, goreng eta. patut aya laguna. Mana Aya. nyaho lagu eta? Hah? Nyaho lagu eta goreng patut. Oh apa lah tuh gitu. Wah. Gitu mah rupa kuring goreng patut teh. Tah, tuh langsung aya lemis kamari cenah kayak gi. Remis kamari. Heeh. Tah ini mah ulang tahun sirna kanu lagu lemis kamari. Mangga ah. Ku abi deui. Kang Egi deui. Aduh, heuh sono. Mangga dina lagu Remis Kamari. Tehoyong ningali disoca ngentong mata lamun dipeluk lirinten nu kasinaran heran
mata lamun dipelong lir iten mung kasinaran herang ngagentlang kehoyong nembongkeun kasumpek diri inggis nati tulak pangganti lirajai no herang barik remis kamari kiwari lain behari ayeuna lain kamari urang ka pantoan nutup lawang pantok tukang mungkuhing isi kamari murang nakeun tadi mungku impian janari magehan